wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dina dinten ieu masih neraskeun surat Shad, surat ke-38. Tosep? Oh, Azumar ini nama? Oh, nahadnya kira. Oh, gitu. Dari abdi emutna eta. Oh, tosepnya. Ayeuna nama surat nomor 28. Azumar. Nah, dina dinten ieu kumargi surat Shad tosep abdi hilap lantaran emut we kana corona gitu. Taina surat nomor 28 namina surat Az-Zumar. Az-Zumar itu hartosna rombongan-rombongan. Jadi aya rombongan-rombongan tah di dieu surat secara khusus disebutna Az-Zumar. Nah disebut rombongan memang kitu Allah ngadamel masihan wahyu ka Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaksa kumaha engke bakal kapendak dina ayat 70 hiji dugi ka 73 tadi dinya kalimatna kalayan eces aya dina bagian panungtungan tina surat ieu gitu. Nu eusina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara al ayah tah eta. Terus deui engke aya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara al ayah kumargi eta temana masalah rombongan-rombongan naha jalma kafir atawa jalma nu iman nu rek kamana kitu tah. Pokok-pokok eusina mah kahiji pakait sareng kaimanan, pakait sareng dalil-dalil kana kaesaan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat nu ngariung di sisi arsy engke teh muji ka Allah sarta engke aya poe kiamah nu tiap-tiap jalmi eta gaduh catatan masing-masing kanggo mulih ka Gusti mulang ka Nu Maha Kawasa teh ieu catatana aya pada melan urang sapopoe. Saterusna dina surat ieu oge parentah pikeun ngamurnikeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala sarta urang teh teu meunang putus asa kana rahmat Allah. Margi rahmat Allah kacida pisan legana. Eta diantawisna saterasna oge eusina teh pakait jeung tabeat jalma-jalma musyrik nu pagaweanana kahayangna bersenang-senang gitu ya. Tak kitu dina kaayaan senang doh kaayaan susah ge dicaritakeun
kitu tah perumpamaan Al-Qur'an di dinya jeung pedahna kadahsyatan dina dinten kiamat sarta bebeungetan jalma-jalma anu musyrik oge katingali waktu harita teh kitu tah jeung kumaha kaayaan jalma-jalma anu ariman dina dinten kiamat. Janji Allah tangtos bakal ngahampura ka jalma-jalma nu beriman anu geus taubat ka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahudin. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar law aradallahu ay yattakhidu waladan Lau aradallahu ay yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanah huwallahul wahidul qahar. Tah eta diantawisna surat Az-Zumar ayat kahiji dugi ka ayat kaopat nuta punten sanes ayat kaopat dugi ka ayat ka leres ayat kaopat nu tadi diawaskeun anu kurang bade digali naon wae eusina eta teh kitu. Surat Az-Zumar ieu tangtos sakumaha tadi diterangkeun ngeunaan eusina istuning bakal ngadorong ningkatkeun saestuna mah kahiji kana katakwaan nu utama jeung pertamana ngalaksanakeun amal-amal anu salih, saduana ngajauhan kana perkara-perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Allah nu terjemahna diantawisna nu tadi diaoskeun teh kieu. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turuna ieu kitab teh tangtos Al-Qur'an teh nu kurang keur diawasan ayeuna ti Allah Al-Azizil Hakim nu maha gagah tur maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala diterangkeun dina ayat ieu eces pisan naon maksadna. Tegesna Allah ngajeraskeun Al-Qur'an teh nu kacida pisan luhurna nileina kitu tah diturunkeun ti Allah Subhanahu wa taala nu maha perkasa maha bijaksana. Mangga we atuh ieu Al-Qur'an teh ti anjeunna Allah Subhanahu wa taala. Disebatkeun kumaha pangna bernilai tinggi, mangga we dibanding-banding jeung kahirupan. Misalna aya hiji jalmi yeuh kenging surat ti pejabat atau ti raja, wala mah dihormati menang surat euy eusina pujian eusina ieu coba kakarek ti jalma anu sami eta tapi kalayan kulantaran beda pangkat jeung kedudukanana pan nepi ka kasohor upamana sokomo ieu mah tinu nyiptakeun manusia Allah Subhanahu wa taala nu maha bijaksana teh. Disebutkeun sifat-sifat Allah bieu teh anu maha perkasa upamana kitu Al-Aziz pan disebutna ge ya anu maha perkasa, Al-Hakim nu maha bijaksana. Nu dina ayat ieu kagambarkeun
kumaha jalma nu nguping kana ieu ayat oge komo nepi ka maos nama sok komo nepi ka hartos kana ieu ayat nu ngandung pituduh ngatu kacida pisan leresna bernilai tinggi istilahna teh kagungan nilai-nilai nu eusina kebenaran gitu disebutna al-hakim tah nu maha bijaksana teu bisa dilawan ye teu bisa ditolak teu bisa dibantah ku sawe oge tina nilai-nilai kabijaksanaan nu aya dina Al-Qur'an teh gitu bukti-buktina Allah Subhanahu wa taala pikeun nembongkeun yen Al-Qur'an teh diturunkeun ti anjeunna di antawisna upamana aya pituduh sakumaha dijelaskeun dina ayat-ayat anu sanes geo dina sanes misalnya dina surat An-Syu'ara ge ya surat ke-20 ayat 182 dugi ka 185 pikeun nguatkeun deui kana kaayaan Al-Qur'an di dinya teh disebatkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilur rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisanin arabiyyin mubin jeung saestuna Al-Qur'an teh bener-bener diturunkeun ti Allah ka sadaya alam lil tanzilu rabbil alamin pangeran nu ngatur sadaya alam ya kitu tah ti Allah lain ti saha-saha nazala bihir ruhul amin tah geuning ditambahkeun deui aya ar-ruh aya al-amin tegasna malaikat Jibril teh nu nyandakna teh kitu ala qalbika litakuna minal mungdirin kana hate anjeun Muhammad supaya anjeun kasup jalma-jalma anu mere peringatan ka manusia waktu harita zaman anjeunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah ieu bahasana teh bilisanin arabiyyin mubin ku bahasa Arab anu jelas tah jadi Al-Qur'an teh eces pisan nganggo bahasa Arab nah teu basa nu sanes eta mah urusan Allah memang seueur kaindahan kautamaan kaleuwihan tina basa Arab dibandingkeun jeung basa-basa anu lian sakurang-kurangna waktu harita ribuan tahun katukang kitu ta ayeuna tahun Hijriah teh sabaraha 1440 hiji tah pan katukang 1300 sekian kitu ta dina nalika ngawitan ayat Quran diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu utama jeung pertama teh nalika anjeunna di Guha Hira teh surat Al-Alaq gitu nu urang ge parantos rapal panginten nu jelas mah dina ieu ayat tegasna bieu surat Asy-Syu'ara ngajelaskeun yen ieu teh lain ti mana-mana tapi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala sateu acan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge pantos seueur para rasul kitu satu acan nyaeta Nabi Isa nu kasohor teh satu acan Nabi Isa Nabi Musa terus ka Nabi Ibrahim alaihissalam kadituna teh kitu saparantos ngalangkung para rasul anu sanesna
Tah Nabi Ibrahim alaihissalam disebatkeun bapakna para rasul khususna waktu sarita nu aya di daerah mun kiwari mah daerah Sam bale daerah Palestina kitu tah dugi ka daerah Mekah. Malah ayeuna cenah aya oge nepi ka kuburanna didinya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa jeung sabangsana aya tah pakumpul kitu tah nuduhkeun yen memang para rasul teh tika pungkur ti sateu acan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge parantos seueur dakwah aranjeunna teh. Teras dilajengkeun deui kana ayat anu sanes innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizul la yatil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Disebutkan ya tadi dari Allah disebutkan kumaha saterasna ti Allah oge malah disebutkan dia min hakimin hamid. Terus kitabun aziz tegasna jalma-jalma nu ingkar kana Al-Qur'an dina nalika Al-Qur'an teh ditepikeun ka maranehanana pasti cilaka. Da saestuna Al-Qur'an teh kitab anu mulia kitu tah. Jadi disebatkeun didinya memang Al-Qur'an anu jadi bimbingan ka manusia sing saha jalma anu nolakna terus pasti aya dina kacilakaan saestuna mah kitu tahu maranehanana teh kitu. Salajengna layatihil batilu min baini yadai wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Yeuh Al-Qur'an teh nyaeta moal aya kabatilan didinya dihareupeuna ti hareup atawa ti tukang oge kitu di waktu-waktu anu baheula teh dina jeung waktu anu bakal datang yen memang diturunkeun Al-Qur'an teh ti Allah anu maha bijaksana anu maha terpuji. Dua ayat anu ieu teh negeskeun yen nu bakal menang kauntungan, bakal menang kebahagiaan, bakal menang kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala tangtos nu iman kana Al-Qur'an salajengna oge anu turut jeung taat kana peraturan-peraturan anu parantos ditangtoskeun nu teu aya kabatilan di dinya teh sadayana ge al-haq tegesna leres. Ta eta pakait jeung tafsirna surat Az-Zumar ayat kahiji. Salajengna Allah nerangkeun dina ayat kadua inna anzalna ilaikal kitaba bil haq fa'budillah mukhlishal lahuddin. Anjeun teh tah kami saestuna kami teh geus nurunkeun kitab Al-Qur'an ka Muhammad kitu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaika ka anjeun bahasana kitu di dieu mah kalayan eusina teh bil haq nyandak anu bener. Kadituna fa'budillah anjeun kudu nyembah ka Allah jeung nyembah ka Allah teh ibadah ka Allah teh tulus ikhlas oge beragama ka anjeunna dina hartos tong nyokot agama nu mana wae iwalti agama Islam dabongan seueur pisan di dunya teh keyakinan agama-agama jeung sabangsana tapi agama nu dimaksud di dieu nyaeta Islam teh
Allah ngajelaskeun oge yen anjeunna teh geus nurunkeun alkitabnya eta Al-Qur'an teh kalayan mawa nu bener jeung kaadilan. Tegesna nyandak nu disebut bener teh dina ayat ieu marentahkeun gitu ta sakabeh manusia supaya beribadah teh ulah ka mana wae tapi ngan ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna Allah ngajelaskeun deui ibadah nu bener ngan nyembah ka anjeunna wungkul jeung ngamurnikeun kataatan ka anjeunna ulah aya syirik tapi kudu bersih bener-bener. Syirik tong aya, angkuh ria tong aya kitu ta lantaran teu bener kitu teh. Kebenaran nu aya dina Al-Qur'an teh istuning sapagodos jeung kebenaran anu parantos diturunkeun kana kitab-kitab nu kapungkur. Kumargi sakitu sadayana peribadatan teh kudu ditujukeun ka Allah Subhanahu wa taala jeung kumargi sakitu peribadatan ditujukeun ka Allah teh langsung ya anu ditujukeun ka Allah secara langsung eta teu leres kalimatna di dieu eces pisan ya kudu urang leres-leres ibadah ka Allah teh ngadeukeutkeun ka Allah teh kitu ya. Nah aya alasan baheula teh jalma anu nyembah kana patung-patung ari bahasana teh abdi mah teu nyembah kana patung ieu mah pikeun ngadeukeutkeun we cenah kitu. Jadi eta aya pikiran anu model kitu caritana mah keur ngadeukeutkeun ta kumargi sakitu dina ayat anu nomor katiluna Allah nerangkeun nyaan kagungan Allah agama anu bersih teh tapi jalma-jalma anu nganggap sababaraha pangeran selain ti anjeunna nyarita kaula sarerea teu nyembah ka pangeran-pangeran anging supaya aranjeunna ngadeukeutkeun ka abdi sarerea ka Allah gitu. Jadi eta syirik ka asupna kitu ta ari nyuhunkeun maka Allah tapi make antara saestuna Allah bakal netepkeun putusan di antara maranehna perkara nu ku maranehna disawalakeun. Saestuna Allah teu maparin pituduh ka sing saha anu ngabohong turta anu kacida kupurna kitu dina ayat nomor 3 dieceskeun. Jadi aya we kitu Allah nu geus marentahkeun ka rasulna ngingetkeun ka kaumna ya agama anu suci nyaeta agama Islam agama Allah kitu tah. Maksudna agama dina ayat ieu teh kataatan jeung ibadah tong ka mana we kitu lahuddin disebutna teh kataatan ibadah kusabab eta ibadah jeung kataatan teh kudu bener-bener ngan ka Allah Subhanahu wa taala ulah kacampuran syirik kitu ta. Kitu teu meunang syirik teh kudu bersih tina syirik kudu bersih tina sifat takabur jeung ria. Baheula eta urang-urang kafir Quraisy teh sok nyembah berhala kitu patung-patung malah dicarioskeun eta di Ka'bah teh nepi ka seueur pisan patung teh malah aya kepalana sagala rupa tah ieu cenah ieu tah nyembah berhala tapi boga pamadegan henteu cenah ka Allah ieu mah
Tapi zat anu teu tiasa cenah kumantusa dihontal ku sabab eta teu mungkin cenah manusia ibadah ka Allah langsung kitu ta. Ku sabab eta ceuk maranehanana teh kudu make perantara yeuh kitu nu diserahi tugas teh tak kitu pikeun nepikeun naon wae anu dipikahayang ku maranehanana waktu harita teh kitu. Perantara teh kitu tanya aya di antarana waktu harita oge gitu geus aya kepercayaan gitu, aya malaikat aya jin ya kadang-kadang nyarupaan bentuk manusia nyata patung-patung teh kitu ta nu dipahat diteundeun di tempat-tempat ibadah patung teh pikeun ngagambarkeun Tuhan tuh ya. Jadi Tuhan teh kudu bukti kudu aya tah katingali ku mata cenah kitu maranehanana teh. Tetapi bukan Allah sanes Tuhan saleres nama ngan wae ku kabodohan maranehanana nyababkeun maranehanana teh teu bisa ngabedakeun antara patung nu dijieun ku leungeun maranehanana jeung nu disembah Allah Subhanahu wa taala. Tak kitu tah penyembahan ka patung-patung teh Gusti baheula pisan tapi teu leungit-leungit geuning nepi ka kiwari oge. Kalangan umat Islam apan kuduna mah leuwih apik da memang unggal poe dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kitu ta tong ka mana wae ka Allah wungkul ka anjeun wungkul ya Allah Gusti kitu urang sadaya aribadah jeung ka Gusti wungkul urang sadaya teh nyuhunkeun pitulung tah sok aya di kalangan masyarakat tertentu ngakuna mah urang Islam tapi lamun menta teh make perantara nyata patung-patung teh di urang mah sok aya anu datang ka makam-makam panggede yuh atawa ulama baheula malah di zaman di ayeuna oge anu lamun di Mekah mah teh sok aya nu menta yuk Rasulullah kitu tah mata ayeuna mah di pager kitu tah naon teh makam Rasul teh lantaran sok nu menta-menta teh gitu. Makam Rasul teh jeung di dinya ngahiji di Madinah da duka urang iraha deui ka Madinah teh ya ka Mekah ya aya di dinya makam Rasulullah Abu Bakar Umar di pager gitu. Tapi disebutkan katingali di luar mah oh itu makam Rasul, nu ieu makam Abu Bakar, nu ieu makam Umar gitu ta. Ngan teu meunang di dinya urang menta sok dicarekan ya ku penjagana teh gitu. Tah kaharti meureunnan. Tah maranehanana baheula mah satu Islam datang paran pikayeuna oge aya keneh nu menta teh maranehanana ka patung sebagai simbol sesembahan maranehanana kitu ta. Anggapan kaum musyrikin kitu di zaman baheula dina nalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu ngemban parentah pikeun ngaleungitkeun eta sembahan-sembahan teh sama sekali dileungitkeun. Malah ulah aya dina pikiran maranehanana eta urang nyuhunkeun ka Allah atau ibadah ka Allah kudu make sembahan-sembahan gitu. Dina ayat-ayat nu sanes ge digambarkeun upamana surat An-Nahl surat 16 ya ayat 30 genep walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Jeung saestuna kami geus ngutus rasul ke setiap umat kitu ta. Makanya ti baheula ti zaman
sabada Nabi Adam alaihissalam rasul teh sok aya wae kitu para rasul teh nu dakwah. Tapi hese pisan diajak nate diparentahkeun ani abudullah geura ibadah ka Allah jeung kudu dijauhan nu ngaran togut gitu. Malah dina surat Al-Anbiya ayat 25 Allah gada dawuh kene di dinya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai anna la ilaha illa ana fa'budun. Jeung henteu pati-pati kami ngutus samemeh anjeun Muhammad ti hiji rasul oge kajaba kami mere wahyu ka eta rasul teh. Naon eusina teh? La ilaha illa ana fa'buduni. Kitu tah geus kartos pisan pan la ilaha teu aya deui pangeran illa ana kajaba kaula Allah teh. Fa'buduni aranjeun ku ibadah ka kaula. Tuh jadi nu sebut Tuhan teh nyaeta ngan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu aya Tuhan anu sanes kitu ta. Jadi agama Islam teh istuning miara pisan kana tauhid. Memang nepi ka ayeuna ge aya nu ngaku abdi nuturkeun rasul anu kitu. Padahal geus dihapus rasul-rasul nu kapungkur teh. Anu sadayana para rasul oge nu diajarkeun teh Islam teh pokok ajaranana utamana la ilaha illallah katauhidan kitu. Ieu ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh sami sareng nu kapungkur diwahyukeun ku Allah ka para rasul sateu acana. Tapi utamina mah urusan tauhidna, urusan ibadah tangtos aya benten-bentena sakudak sakedikna kitu ta. Malah masih kendeh dina ayat anu sanes surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 28 Allah dadawuh falaula nasarahumul ladzina takhadu min dunillahi qurbanan aliha bal dhallu anhum. Maka kunaon berhala jeung Tuhan maraneh teh nu kumaranehna disembah salianti Allah cenah pikeun ngadeukeutkeun diri ka Allah teu bisa nulungan ka maranehanana. Malah pangeran-pangeranna teh leungit ti maranehanana kabawa banjir palid kitu ta kaduruk ya jadi runtah padahal disembah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, padahal disembah eta teh kitu kaayaanana kumaha waktu harita malah nepi ka ayeuna oge penyembahan kasalianti Allah teh aya di masyarakat tertentu. Kitu ta di kalangan masyarakat tertentu nya aya urang diharap supaya murni keyakinan teh kitu ta ulah kaganggu ku naon wae oge. Memang bisa jadi gangguan-gangguan ti sisi tigigir godaan-godaan sokomo aya upaya-upaya pamurtadan upamana tuh manusia teh kamarana bae atuh gitu. Maka dina ayat nomor 3 eces pisan ala lillahi dinul khalis nyaan kagungan Allah agama anu bersih teh gitu tah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nyarita maraneh teh ye kaula sararea kitu tah henteu nyembah pangeran-pangeran
angin supaya aranjeutna marekeun kaula sarerea ka Allah kitu ilallahi zulfa ka Allah sadeukeut-deuketna. Nah saestuna Allah bakal netepkeun putusan di antara maranehna perkara anu ku maranehna disawalakeun saestuna Allah henteu maparin pituduh ka sing sawe anu ngabohong turta nu kacida kufurna kadzibun kafar kitu ta istilahna. Jadi kumargi sakitu ayat anu bieu teh istuning pakait rejeung katauhidan anu kumaha kuduna saestuna jalma teh ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi da manusa loba gogodana, loba wae nu kagoda sokomo lamun nu ngagodana teh urusan dunya pamana model kiwari mah tiba lagi kitu eta teh lain ngan sakadar keyakinan dina dirina wungkul tapi aya gogoda anu luar biasa timimiti nu godana teh pan bisa jadi manusia oge nu ngahalangan geus puguh bangsa jin mau pamana jin kitu tah nu ngagoda ka manusia mawa kakufuran bisa wae aya kitu. Saterasna dina ayat nomor kaopat Allah ge nerangkeun lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastopa mimma yahluku mayasha subhanah huwallahul wahidul qahar. Upama Allah mikersa kagungan putra tan wande anjeunna milih tina saniskara anu ku anjeunna diyugakeun sakersa anjeunna masuci anjeunna nya anjeunna Allah nu maha tunggal nu maha kawasa. Jadi Allah teu gaduh putra teu gaduh inco kitu tah teu gaduh putra gitu komo kadieuna teu gaduh istri ya nu kadituna gaduh putra masuci Allah disebutna. Tapi kitu Allah ngajelaskeun kalan rinci pagawean nu nyababkeun aran maranehanana ye kitu tah nepi ka terjerumus kana kesesatan. Allah ngadugikeun ya yen sekirana anjeunna berkeinginan ngagaduhan putra tentu anjeunna moal nyokot anak seperti nu kumaranehanana disebutkeun pan aya nepi ka kiwarge putra Allah kitu ibnullah putra Allah padahal Allah maha suci teu gaduh putra. Tapi kitu da keyakinan nu kacida pisan hese na keur dihadeanana ya. Nah Allah moal nyandak putra sakumaha nu kumaranehna diucapkeun. Margi waktu harita keyakinan jeung ajaran model nyebutkeun Allah gaduh putra ya. Aya nu nyebutkeun oh ieu putra Allah mah ieu putra Allah mah kitu tah nya. Orang-orang kafir Mekah nyebutkeun Allah cenah ngagaduhan putra ya kitu. Padahal maranehanana arembung eta teh baroga anak teh kateuing. Geuning ke zaman jahiliyah arembung baroga anak kitu tah seperti ayeuna urang nya jahiliyah deui atuh ayeuna ge. Itu tah malah aya ayat menyariakeun amlahul banatu walakumul banun. Nah disebutnya maranehna embung baroga anak awewe gitu hayang lalaki we anak teh. Malah dina ayat ieu tah surat Tur ayat surat 52 ayat 38 amlahul banatu walakumul banun. Nah pantes keur anjeunna gitu anak-anak awewe sedangkan keur aranjeun anak-anak lalaki. Jadi lamun anak awewe teh jadi penghinaan pisan baheula mah. Malahan budak awewe teh nepi sok di paraehan tuh zaman jahiliyah tah gitu. Aneh memang angkoh manehna ge
lalaki babarengan jeung awewe boga budak ya ti pamajikan anak sebut we waktu harita. Nah ari budak awewe make jeung dipaehan gitu. Seperti dina ayat nu sanes dijelaskeun surat An-Najm surat ke-53 ayat 21 dugi ka 22 ditegor ya alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan qismatun diza dawuh Allah teh. Nah pantes keur aranjeun anak laki-laki sedengkeun keur anjeunna Allah anak awewe. Nu kitu teh tangtu hiji pembagian anu teu adil. Qismatun diza. Tuh teu adil kitu mah. Nah geuning angko teresep ka anak awewe. Nah nyebutkeun Allah boga anak awewe segala rupa. Tuh nepi ka palebah dinya. Maranehanana teh kayakinanana agama nu dicandak kapungkur ku para rasul terus didinya sateu acan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge turunan Nabi Ismail alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh diajarkeun ngeunaan katauhidan ka Allah tapi keukeuh peuteukeun kagak gangguan lantaran ngajauhan tina ajaran Nabi Ismail maksudna tina ajaran Nabi Ismail alaihissalam sanes Nabi Isa. Nabi Ismail alaihissalam didinya putra dati Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarkeun katauhidan jeung sabangsana ibadah jeung sabangsana saqama didinya geus dibangun Ka'bah di kota Mekah teh nu aribadah kapungkur teh kitu ta. Tapi lila waktu teh geuning godaan-godaan nepi ka akhirna maranehna kafir nepi ka akhirna maena nyembah kana berhala-berhala. Nyaritana mah tadi sakumaha sateu acan sebutkeun henteu ieu mah teu nyembah kana berhala. Ieu mah ngan sakadar perantara kitu ta. Nu penting tina ayat-ayat nu tadi teh jelas pisan. Anggapan yen Allah ngagaduhan putra sakumaha ceuk maranehanana kumaha we bentukna ieu bagian tina syirik ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngahaja maraneh teh nyieun Tuhan-Tuhan nyieun dewa-dewa mun bahasa kiwari mah tah keur nandingan jeung ngabaturan Allah kitu tah. Bari ieu teh nembongkeun ngacau balaukeun kana kakuasaan Allah. Kumaha wae kaayaanana gitu didinya nu disebut anak gitu ngawarisan cenah kakuasaan tinu jadi bapakna gitu. Lamun teh mah kakakuasaan kabagi-bagi maka leungit atuh kakakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ieu tangtos moal aya kajadian kieu di Allah subhanahu wa ta'ala nu geus nyiptakeun langit jeung bumi kitu tah jeung sagala eusina kakawasaan geus sakumaha bae ku anjeunna diatur teu terbatas nepi ka kakawasaan teh teu bisa dibagi-bagi sokomo dikait-kaitkeun jeung manusia mah. Eta sababna Allah nandeskeun yen anjeunna teh maha suci disebutna tina sagala sifat-sifat jeung sebutan-sebutan ti urang-urang musyrik waktu harita. Sabalikna Allah teh maha esa la ilaha illa huwa teu berputra teu jadi bapa kitu ta. Jadi ieu pakait jeung keyakinan-keyakinan masyarakat jahiliyah waktu harita oge malah nepi ka kiwari oge kitu aya Tuhan Bapa Tuhan Putra pamana da geus jadi keyakinanana kitu. Allah teh maha kawasa pikeun nundukkeun
gitu. Naatkeun langit jeung bumi jeung sagala eusina nu tangtos sagala oge kena kana aturan-aturan nu parantos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu tah dina ayat anu bieu diterangkeun kumaha kasimpulanna mah kahiji Al-Qur'an eta kitab anu kacida pisan luhurna nilaina luar biasa diturunkeun ku Allah anu maha bijaksana nu kagungan pituduh segala rupa wae aya sarta pituduhna teh utama nama ye kudu akidah teh ngan ka Allah sarta kudu murni kataatan ka Allah teh. Takahiji eusina tina ayat-ayat nu tadi. Kadua keur jalma-jalma kafir Mekah waktu sarita kitu tah. Lantaran memang nusok nyembah kana berhala-berhala patung-patung teh anu nganggap ieu teh keur ngadeukeutkeun ka Allah tangtu pagawean eta teu bener kayakinan kitu teu bener sarta kaasup kana syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang bade nyuhunkeun ka Allah langsung ka Allah nun Gusti abdi kitu nyuhunkeun pituduh sarta abdi mudah-mudahan dijaga ku Gusti bilih kaganggu itu kaganggu ieu kitu tah. Ta jadi kaputusanana tangtos ieu teh pakait jeung akidah anu kacida pisan pentingna. Dina poe pembalasan Allah tangtos bade masihan kaputusan mana ieu jalma nu agama tauhid mana ieu anu maranehanana bener-bener aya dina agama tauhid tegesna agama Allah anu leres sarta saha wae jelema anu jauh tina ajaran Allah lantaran memang ajaran kamusyrikan. Di antara pengikut kelompok agama tertentu ya urang ge terang ye yen Allah teh ngagaduhan putra tangtos ieu kayakinan teh teu leres margi Allah na maha suci pan eta mah putra manusia nya eta ibu Maryam teh anu teu gaduh caroge gitu. Waktu hari tadi perdebatkeun oge naha nu teu gaduh caroge gaduh putra tong boro-boro nu teu gaduh caroge atuh nu teu aya indung bapana ge manusia mah langsung diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala can Nabi Adam alaihi salam pan teu gaduh ibu teu gaduh rama aya Adam alaihi salam ye anu turunanana nepi ka kiwari ka urang keneh disebutna Bani Adam. Urang teh Bani Adam ye anak cucu Adam gitu. Turunan Nabi oge atunya kitu mah. Gitu tapi nah geuning ai ka dieuna jauh tina naon anu diajarkeun ku sepuh tah ku Adam Nabi Adam teh kitu da memang ayeuna seueur pisan bangsa-bangsa turunan Nabi Adam kene tilituna berbangsa-bangsa berbeda-beda bahasa eta tanda-tanda keagungan Allah lantaran salah sahiji tanda-tanda keagungan Allah teh wa min ayatihi tina sabagian ayatna Allah teh nyiptakeun ye mangrupakeun langit jeung bumi kitu na surat Ar-Rum waqtilafu alsinatikum tuh jeung beda-beda bahasa aranjeun gitu beda-beda warna kulit aranjeun wa alwanikum kitu tah aya nu bodas anu hideung aya nu pertengahan kitu we eta teh ngahaja ciptaan Allah ka dieuna kitu waqtilafu alsinatikum beda bahasa wa alwanikum jeung rupa
gitu. Inna fi dzalika laayatil lil alimin, saestuna eta teh ngajadikeun tanda-tanda keagungan Allah pikeun jalma-jalma anu alimin gitu. Alimin ya. Jadi jalma-jalma nu terang mah ya pasti bakal terang kumaha saestuna ye keayaan manusia teh kuduna. Tina ayat anu bieu nepi ka ayat 4 eces yen urang teh keukeuh kudu cekel deleg kana tauhid ulah nepi kaganggu ku naon wae oge. Sakitu panginten tah nu tiasa kadugikeun keur wae urusan corona mah ya eta mah can anggeus-anggeus duka teuing iraha beakna kitu tah kahoyong mah buru-buru leungit ye corona teh sakitu wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.